Mana kernaon? Iya kak, keur nempong madulang layangan dia niresep doh. Udah kagak iya mana geus moro. Menang teu morona. Tanya eta mana teu meunang nya bisa nguwaikeun hutang kan. Nah, teu bisaeun berarti kata mah. Heueuh bae da acan milik ka mangano. Lain mana ya teh kakak nanya ka mangano. Nek nanya naon kak? Ari kakak meunang teh jadi jelema pinter mano. Ya menang atuh kak, cek saha ulah. Justru kakak teh kudu pinter, kudu bager. Oh kitu nya mangano. Iya kak, tapi kade lamun kakak engke geus jadi jelema pinter, tapi kabalinger. Maksudna pinter kabalinger kumaha mangano? Iya kak, lamun kakak geus pinter teh, ulah sok pinter kabalinger teh naon, geus pinter teh henteu boga perasaan, sok ngabobodo anu bodoh, tak ulah kak. Oh terus atuh kumaha kakak modal bunga teh pinter? Ya teu naon kak pinter oge, ngan kakak teh lamun jadi jelema pinter kudu dibarengan ku rasa jeung perasaan kak. Kudu bisa ngarasakeun kanu leutik, kanu bodoh, ya mah ulah geus mah pinter ngabobodo wae kanu bodoh. Kitu nya mangano. Iya, nah itu kak kadenya sing ingat lamun pinter dibarengan ku rasa jeung perasaan eta hebat. Siap mangano.